Bismillah, alhamdulillah, nusalli wa nusallimu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa asdaqul maqalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qala an-nabiyyu Muhammad arba'un min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihina wa ayyakuna rizquhu fi baladih. Wa qala al-ulama wa yambaghi lahu ayyanwiya fi tazawujihi itba'as sunnah wa takthira ummatin nabiy sallallahu alaihi wasallam wal qiyama bihusnir ri'ayati ala zawjah wa hifdzad din wa raja'a waladin salihin yad'ulah. Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwasalam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam habibana wa nabiyana Muhammad. Mudah-mudahan urang nu hadir wengi ieu jaga di poe kiamah sing kenging syafaat ti Kangjeng Rasul. Sadatil ulama minal muallimin, para kiai wal asatidil kiram, wabil khusus keluarga besar almarhum almaghfurlah guru urang sadaya selaku sahibul bait anu ku pribadi sangat dipika hormat tur dimulyakeun. Muga-muga ieu pasantren sing langgeng ila yaumil qiyamah. Kiaina, putra putri cucu mantuna mugi-mugi sing tiasa neraskeun perjuangan mantena. Santri nu aya sing baretah bahkan sing bertambah, amin ya rabbal. Wabil khusus sepuh pribados anu ti Cisantri anu ku pribadi sangat dipika hormat tur dimulyakeun tur diteda doana. Oge teu khilaf ka musuh kula Kiai nu ti Karawang. Nyatana dulur kaula keneh Kiai Haji Asep Mubarak anu insyaallah mungkin masihan wejangan ka urang. Moga-moga anjeunna ku Allah sing dipasihan kesehatan lahir batin. Hiji deui musuh kula ngaleutik jelemana nyakuru tapi aing eleh pemajikanna dua. Kiai Haji Zainal Arifin tukang merkosa atuh heuh kula dipaksa kuat digotong. Pribados hadirin sadaya
dongkap ka dieu hiji emang saja silaturahmi bae. Tadi pada maghrib sareng sepuh sareng abah, bah urang ka ditu deui ngahadiran Kiai Asep Mubarok, ongkoh deui ngulem nage ka Kiai Haji Zainal waktos aya abdi nyatuh sora abah ayo ka ditu deui, ongkoh abah tos lami cenah teu panggih cek abah jeung jelema goreng teh cenah. Kaset poho ya Allah ya Rabbi bener kiai akibat dipaksa kiai ya. Hadirin wal hadirat pribados ayeuna mah tos teu kagok deui nyebut besan ya Abah Haji Alinya sareng Kang Haji Indu sareng keluarga besar Al Istiqlal, jadi ayeuna mah besan beh gitu. Alhamdulillah lamun dongeng sakedik mah menang temang dongeng. Waktos kuring sasih Rajab diulem tah ka kebon kalapa aya almarhum cek almarhum kieu Ari Haji boga jalu cek mama ya cek kuring aya di Cisantri dua deui. Oh mama ge boga kotok bikang sakitu tah, tapi ulawa kaloba omongnya urang beh heulanan duduaan cek disim kuring mohon tos beh begitu alima taparuk bulan Sa'ban terakhir anjeuna naparukeun santri kuring diondang deui Ari jalu teh dibawa cek pribados dicandak nu mana buka ka mana bawa nyulusup nama ieu sebab di luar oh ai kitu mah ulawa kaloba omongnya urang bae duaan mohon tatos gitu terus lamun dipanjangkeun ya mun dicaritakeun Kang ya lojor teuing ya kuring mah atuh ka dia gelendek ngaji ieu nya terus tah meureun geus kudrat iradatna Allah disababiahan kukula begitu ondangan ka kebon kalapa. Alhamdulillah dikudratkeun jeung diiradahkeun ku Allah sehingga cariosan almarhum tercapai. Muga-muga ieu panganten sing panjang jodoh nu barokah. Rai pribados jenengan Haji Hasan Musaddad eta emang ti Cisantri gede ngaranna mah, tapi hapunten mang ulah main coba bae ku santri di dieu teu bisaeun ngaji dulur ulama ulin bae lamun tah ngopi hees bisaeun nu mawi Kang Kakang Haji Endu ka Abah Haji Ali ka Kang Didi ka Kang Ojang Khalil sareng Kakang Asep keluarga di dieu umumna pangdidikeun pangelmuankeun rai pribados anu jenenganana Haji Hasan Musaddad oge kedah memaklumi keayaan sifatna da model kos kitu sakitulah panginten rupa jeung rupina tah pribados nitipkeun ka keluarga di dieu tah rai pribados anu jenengan Haji Hasan Musaddad. Ai pribados datang ka dieu moal ngaji sebab ai santri mah geus ulah diomong deui bab ngaji mah pokona mah ieu mah endege cacahan bae. Ai cacahan mah meunang bae nu bodoh kanu pinter, nu pinter kanu bodoh, anu beunghar kanu miskin, anu miskin kanu beunghar, pajabat ka rakyat, rakyat ka pajabat. Cacahan ieu atuh laju nama nyacah-nyacakeun hulu balukang teh kumaha bae ngan ieu cacahan jisim kuring urang loyogeun kana sakedik urusan judulna walimatul arus ke nu leuwih panjang nama ku guru urang ti Cikampek Kerawang. Ngan awas hapunten anu kasun ngaran cacahan meureun aya nu kasiku aya nu kasepak
deket teh maka jejak kuku ladaekeun ieu hampura cacahan ieu jeung kula ieu ngomong moal panjang teu kudu panjang-panjang yang naon panjang gawe ngamplet da ngulapes ih atuh menengkeun anu pendek heuras buseko tapi nenggo hartina lojor de ngamplet ih menengkeun anu pendek busek heuras tangkal gedang sapat ulah gagabah nya qalilun qara khairun min katsirin parapan kitu nya aku reta kitu tayya hadirin wal hadirat ieu mah ieu be naon ngaranna tadzkirah ka kuring jeung kadai kuring ya Haji Hasan Musadad sareng Neng Ela cenah ge perlu pisan diterangkeun cek ulama wayam bagilahu ayyan wiya fi tazawujihi itba'as sunnah perlu pisan ka panganten anyar ka panganten baru atawa kanu rek nikah teh anu pertama dibaguskeun heula niatna niat anu pertama nyaeta itba'as sunnah mengikuti sunnah Kangjeng Rasulullah Muhammad ieu anu pertama ieu jangan Haji Adad niatna baguskeun heula diantarana ialah husnun niyah niatna endahkeun heula oge ka para pemuda nu rek kalarawin ulah asal ngasaan doang innallaha la yuhibbudz dzawaqina wadz dzawaqat Allah teresepeun ka jalma nu kudu ngasaan doang mantak niatna heula baguskeun itba'as sunnah mengikuti sunnah Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi nu kadua geus gancang bae mah kagok jadi paksa jing kuring ngomong teh geus sebenarnya teu mawa wapak entak lu jangan mangajajal teh ngomong teu mawa wapak nu kadua tujuan nikah teh bu pak wa taktsira ummatin nabiyyi sallallahu alaihi untuk memperbanyak umat Kangjeng Rasul pancek Kangjeng Rasul tazawwajul waludal wadud fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah geurana rarika anjeun teangan anu walud nu ngabuadag turunanana nu loba adina deui nu leutik adina deui nu kembar tilu terus adina deui aya keneh adina deui nu leutik deui ku ari keur nyiram deui reuneuh deui bae adina deui aya keneh nu leutik bo teangan nu eta punten aya paribasa urang Paneglang rada jorok saeutik teangan bikang manu tumbung meongeun eta tah teu laku kacolok laju be ngajios reuneuh eta hampura nu mawi kudu nu walud teangan ulah nu asal geulis neangan awewe teh salah lamun eta awewe neangan pisalakian asal kasep salah kitu deui pemuda neangan pi pamajikan asal geulis salah cak Rasulullah fadfar bidzatid din taribat yadaka teangan nu beragama insyaallah sia selamat rumah tangga dunia akhirat matak salah lamun jelema neangan hanya ukur pi pamajikan asal geulis kagelisan mah 3 tahun peot kakasepan 2 tahun robah bener teu mantak boga pemajikan mending nu goreng mah sampai kapaeh goreng bae teu robah beneran sampai kapaeh sia eta mah pan dia mah goreng teh pugu aing bakat pugu mah ieu cenah oh sampai kapaeh teu robah goreng bae dia mah pugu mah aing mah cenah tapi geulis robah maaf di selahaur misalkan aya bintang na Masya Allah bodina doh-doy anggus be lamun lempang doang jam saiko tik tak montok anggus be pokona mah gitu bodina bahenol montok keren beuh pokona mah bibir duer mata belo dong mata careuh pokona mah anggus kulit mulus pokoknya lamun seri waktu aya sihungan ngadeuleu dulur eta kagelisan begitu geus boga anak 5 atau anak 4 atau anak 3 idih barendak eta baretos eta si ayahnya misalkan eta si nunungnya misalkan bareto mah masya Allah santri nek maneh kuating koleset da labuh aing barang kamari neuleuh
aing mah teh hayang di mereka delebeng doang soang lojor da kagelisanna robah ulah suka sengir apa dada bener kakasepan ge robah bu bareta meta si eta anggeus beh irung doang bancet nagong aku bangir Masya Allah memuncangan hurung ramo raruha jara rombeheun sakedeng kakasepan pantes cek Rasulullah fadfar bidzatid din taribat yadaka mun hayang rumah tangga anu sakinah teangan lalaki anu saleh awewe anu salihah insya moga-moga ya jadulur urang masadaya putra guru urang atuh santri atuh keluarga meureun pribados leuletikan ti si santri atuh santri muga-muga ku Allah sing disarolehkeun amin maka ieu jang haji adan sareng neng elak tujuan nikah nu kadua supaya memperbanyak umat Rasul nu loba boga anakna ulah seutik-seutik boga anak 30 kos Sayyidina Anas sahabat Rasulullah putrana 100 boga anak 15 boga anak 35 edan 5 aya kena 30 ih aya gitu kumaha tuh lamun hees kurang jajarkeun di tengah imah anak di goa anak di kamar di kandang suluh anak di garasi anak di mana anak ngabayang di bu pak sebab cekana jeung Rasul jaga aing di poe kiamah hayang umat teh pangloba-lobana nu mawi ibu bapak hadirin sadaya enggeus ulah di kabeh benggas asupna amin da nya hebat tah politik Yahudi ngajajah urang pak teu jauh ngan 5F bedakeun ulah ya yang pertama food lain si apud naon food dia makanan ku kadaharan tah hiji dijajahna bener sok ayana yang punya pabrik serimi orang kafir nu boga pabrik aci pabrik tipung pabrik segala-gala makanan tenggo dan lain sebagainya siapa Yahudi walaupun ada label dari MUI halal pala hadirin urang teh nyaho MUI teu nongkrongan tiap poe tah anu boga sah Yahudi mantak cek Yahudi ulah dibom orang Indonesia mah asupkeun kadaharan anu diharamkeun cek pendapat agamana kitu cek orang Yahudi iyalah diantarana sebab man akalal haram asot jawarihuhu saha manusia ngalobakeun barang darah haram asot jawarihuhu maka seluruh anggota badan di ujung rambut sampai ujung kaki males dipakai ibadah man akalal haram qasa qalbuh ay mata qalbuh sajalma ngalobakeun barang darah haram teuas hatena atawa paeh hatena susah mun barang geus paeh sagala ge mobil bagus di dealer tapi paeh atuh ngadipukeun penumpang nya kudu didorong ayeuna setrum paeh listrik moal hurung sapeker moal nyala pak ibu boga salaki kasep bongar barangna paeh ripuh barang paeh ji moal apes doang terong di leobi ripuh punten bu pak mantakna awas tah food deuleu anak urang ku sok heut ge tingali ku urang ibu-ibu bapak-bapak kuari anak urang ngejajan hayang kabeh hayang ka aplak ih hayang ka Indomar anak kula ge ceurik soro bae hayang ka aplak bae susah menghindarina betul apa tidak mantak pantes sekarang jeung Rasul jaga mah di akhir zaman alimna tah kiaina kababad ku barang haram jeung makruh jisim kuring ente munafik na beuteung kuring ngebuadeg barang haram ternyata sarua ku lagi sanggeuk ibadah sanggeuk sagala-gala teu bisa pahese sok food makanan berhasil Yahudi deuleu anak urang dipetakeun cai kaumul kiai geus beak 700 akwa lain teu mempan doa kiai kalau kadugul bae barang daharna teu dipikiran halal jeung haramna tah ieu pak bu betul apa tidak iya food makanan nu kadua Yahudi ngajajah orang F yang kedua apa finansial ekonomi yang mengatur Yahudi boga duit orang Yahudi teu bisa kumaha para hadirin wal hadirat
kurang dilabrak salah teu dilabrak jabutuh iyalah hebat. Dua berhasil. Yang ketiga F-nya film. Sok dina Google naon nu eueuh santri kuari mun teu kieu bae tuktek bae sok hadirin wal hadirat hebat kan berhasil. Urang geus teu sadar film mantak perzinahan di mana-mana sok SMP jeung SMP SMA jeung SMP SMK jeung SMA iyalah gara-gara film. F yang kelima yaitu fashion pakaian jelema kudu ala lecrug teu balener pakaian budak umuran 5 tahun dipakai ke parawan 18 tahun atau moal majalahna lur nongtot handap neng tet gigir ngelel gigir ngolol bener temang hebat Yahudi ngajajah orang. Dan F yang kelima yang terakhir apa fantasi piknik tuh hadirin wal hadirat tempat piknik ngahajak dibangun tujuan anak hayo supaya umat Islam resep para piknik jauhkan ti pangerana poho sampai sapeting sampai teu zuhur teu asar teu magrib ngabring pajar maneh tos lebaran Idul Fitri bo koditu kacarita ka Bagdur ka mana deui tah ka Anyer kaditu ka Ancol ka Jakarta ka mana fantasi. Bahkan hebatnya Yahudi Pak kuari aya poli pantai aing mah aneh poli pantai kumaha kitu dengekeun eta poli pantai ya Ki Mukri eta poli pantai kiai kieu ari lalakina make training ari bikangna make cangcut doang jeung utang kitu kan atuh aing ge betah tama model kitu cager ieu eta urang kabehan ge beneran Kang ih bener iya fantasi hebat kan Yahudi ngajajah orang betul apa tidak. Nah iyalah para hadirin wal hadirat makana nu mawi ibu bapak hadirin punten kajang ngajadat neng ela tujuan nikah nu kedua memperbanyak umat Rasul moga-moga putra putri orang sing disarolehkeun ku Allah amin. Nu katilu tujuan nikah wal qiyamah bi husnir riayah ala zaujah ngalaksanakeun ngabaguskeun tugas ka keluarga antara suami dan istri. Punten ya jang haji ya maka adik kula ya mah awas jadad eta kewajiban salaki berat tanggung jawabna nafkah zahir nafkah batin mun pamajikan teu bisa usale we urang salahur kewajiban salakina pamajikan teu bisa wudu kewajiban salakina lain kewajiban kiai mana beteng dia ngomong kau kiai haram jadah doang kumaneh nu ngeukepan kiai tita ngaridik tolol orang kewajiban salaki betul apa tidak ya kewajiban salaki lamun pamajikan teu bisa usolli itu salakina anu kudu ngadidik mantak berat tanggung jawab nafkah batin untuk seorang suami. Nafkah zahir dengekeun ku bapak-bapak nu nyenkeun imah salaki nu neangan duit salaki nu nyeuseuh salaki nu ngisangan anak salaki nu ngejo salaki nu ngepel salaki nu neangan suluh salaki modar-modar talalaki pan kitu na kita pikir naga anu kumaha baraca kunang teu napa tekul wahab ge aya kau mah petekul muin mah bapetekul beheulanan ieu mah tingali cek bapak-bapak laju eta cenah Mang Haji Jamal eta tugas awewe sabaraha cek ibu-ibu cocok terus ka haji tita kadeng eta ku bapak dia kitu mana ibu-ibu dengekeun taka dengekeun terus tenang Pak kayak dibebek deh kuaing tugas ibu-ibu dua hiji sawadak dua ngadangkak bisa gitu lamun ibu teu aya udur sanajan keur nangkup di toel kudu jadi salaki kudu langsung lamun teu aya udur sara nangkarak wakwau kuserahkan diriku semuanya untukmu boh kudu gitu ieu masalah ki ngajak mah atau coba ka dieu bapak cenah geus tariris sarono cenah tariris barosen
sakedeung mah tedut atuh piraku mah teu kadunya carape kami nage kolot-kolot oh pagawean ih boga eta gawena inya ieu mah contoh punten heuy di deuleu ku salakina jam geus jam 2 mah kalah ngencengan simbut awas ayyumam ra'atin da'aha zawjuha ila firashihi fasawwafat hatta yanama falhiya mal'unah salakina ngajak karanjang padahal teu aya udur sara ka pamajikanana ditolak ngengka-ngengke sampai ka hees fahiya mal'unah dilaknat awewe anu kitu makana ibu hati-hati tuh di deuleu ku salakina jam 2 lewat saparapat keheul salakina jluet beturun leumpang kamu salat na beun tong trong 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 atuh masyarakat kabeh hudang he kaena cenah ja subuh tacan cenah ya naon panasaran aing aya hudang kabehan mah cenah kunaon kitu Kak teu molor aing sapeuting kuatnya ho kabeh tungtungna gagabah ngan ayangan bu ieu lamun ibu kos tadi nu nyeuseuh salaki nu ngisang anak salaki nu ngejo salaki nu ngalas uluh salaki nu neangan duit salaki nu nyen imah salaki kabeh ku salaki ibu teu aya ganjaran ibadah ka Allah melalui salakina kadenge atau ibu coba maca Quran teu beuk maca sholawat teu beuk tahajud getil salat duha teu beuk naon arahkeun teh hirup coba sing rajin baca nage lamun urang hayang loba rezeki sing rajin salat duha bener teu lamun hayang diangkat darajat sing rajin salat tahajud hayang tereh timu ngaji sing rajin salat tahajud pan gitu lamun hayang menang bidadari sing rajin salat sunah awabin lamun hayang jembar rezeki tadi sing rajin salat duha hayang rezekina kontan salat maid tok cerah rita keneh atuh Allahu alam gede jeung letikna mah tanya beneran ngan bagus santri masuk dareugel geak bek kieu nyolatkeun ceng cek kieu nyolatkeun kabeh nyolatkeun kuat eor kabehan santri can salah subuh kan geak langsung ih bangsa banget tong kadari apa nih kiaina keur ngabangun majlis barang dibere amplop teh coba ceng kumpulkeun nyolatkeun tadi aya meureun 70-an mah kieu ceng ieu pan masjid keur dibangun majlis urang jeung ngaji hampura bae taku kakak cek kiaina ieu amplop tadi wahena bae jeung ka majlis urang ieu kumaha satuju tingkul liwes be santri cek santri heudak kagok bikeun belah karunya cek urang nyumbang teu bisa dibikeun menang 3 poe aya nu paeh deui cek kiaina ceng nyolatkeun eta santri anu nyeletuk nek cara kamari deui moal cenah ku tolol eta budak heuh harta disumbangkan deui kitu beunang duitna atuh kumaha guru bae sidak kuatna cara kamari deui moal cenah iya santri salah udah anu kitu eta heuy bu teraskeun nya saeutik deui tos teu kudu seueur-seueur anu kadituna tujuan nikah wa hifdzuddin kanggo ngaraksa agama barang haram wasilah pertikahan jadi halal alhamdulillah ta ieu mah bebas ta Mang Haji Adad jang haji ada kumaha ge moal dicurigai ku kabehan moal dicurigai ku ieu moal digetak ku itu moal digetak da geus nikah ieu jatah di SIM-na geus dibeli STNK ada eta nerangkeun tadi kebae tah ku Kiai Asep Mubarok rada pinter mahna mah pengalaman kanu kitu Kiai Asep Mubarok dilawan teruskeun kayaknya Kiai Asepnya tah kitu tah ieu nu kadituna tujuan nikah eta warojaa waladin salihin yad'ulah ngarep-ngarep hayang boga katurunan anu soleh ngeunaheun boga anak soleh mah ngeunah pelem nya urang dia kana pelem heuy nyaho teu kana pelem mah alabatan pais belut
pelem hayang gaduh putra soleh hayang tante mun hayang boga anak anu soleh Pak Bu eta syaratna indung bapak heula nu kudu soleh nu kadua mun hayang boga anak anu soleh kumaha cenah Kiai kulama jatuh sholat tepati beuki ngaji tepati daek terus laju kulama sodako atau tepati hayang ngaju salat duha komo ngedul laju tah lamun kitu akhlak urang maka kudu mahabbah resep ka jalma anu soleh kitu Bu Pak pondokkeun anak di dieu ya awas sing kade mondokkeun anak tong kurang 3 bulan sakali mah kitu mun urang hayang eta gedang subur coba nu disurubuk tangkal betina apa dauna eta ge kitu mun anak yang berhasil surubuk kiaina ieu mah ai ka anak 2,5 juta ari ka kiaina 15.000 bade lecih teh duitna henek jaing mah tapi kiai mah atuh ikhlas bae bade jeung harenek di hate bener riubo baik kiai mah mohon cek kiai mohon ih Bu Pak nu mawi ieu nyetak anak anu soleh susah ternyata teu gampang geus moga-moga anak orang sing saroleh amin ya rabbal tah lamun urang boga anak anu soleh nalika maot urang di dunia keneh pan geus ngiriman tah ka urang ngalet pala hadirin sadaya tuh ngalet insya Allah sakit bae cukup di kula mah jatuh ieu mah nya kula nu ceramah kula nu mayar badan atuh mayar ka kula kitu jadi tah haji jenal cek aja nanti bayar moal ku aing lah sabodo amat cenah kula ge ieu nu mantak Ki Asep Mubarak datang ka dieu atuh intina man hiji disodok ku kula ku peuteuy tuh aya peuteuy na kula na mobil mawa tah kitukeun haji jenal mere batu enggeus sakitu kami mah mere duit moal aja ka manehna peuteuy kula geus mawa laju aja jenal batu geus mere atuh geus tinggal mena ceramah di ai balik atuh kumaha na bahasa bodo teuing ih nek anu mere duit dak sabodo amat amburanya ieu mah Kang Haji pangdedelkeun rai pribados sareng santri-santri di dieu beres sumanget insyaallah pas kuring ceramah 25 menit sakitu bae moga-moga aya manfaatna hadanallah wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.